Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bangka 20. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng dina akhir bagian ka-4 urang sami-sami ngabandungan. Harita Si Bogel nyieun hiji komplotan anyar nyaeta tujuanana jadi tukang ngerampok tuh jadi garong. Atuh para mitra ngabegal kumaha we nu penting nama nyaeta mindahkeun harta bana batur ka manehna. Ieu rombongan teh para mitra disebut goromolan kitu. Dasarna nu teu eceug disebutna goromolan para wargi teu beres ieu mah. Nu disebut goromolan nyaeta goromolan Banteng Karangkeng. Anu memang matuhna di Le Alas Karangkeng. Ieu para wargi padahal mah ulah nganggo alamat eta nya, ningalikeun alamat berarti ngagamarkeun pasti ti leuweung anu cenah ieu kitu keur nya di dinya. Padahal kedahna rada demit sakedik anjeunna teh. Namung da namina ge dongeng para wargi duka ngahaja memang ieu teh. Manehna boga ngaran cenah Banteng Karangkeng ti Alas Karangkeng lantaran Alas Karangkeng teh kacida angkerna. Kacida sangarna cenah para wargi eueuh nu daek ngalanto ka eta patempatan. Ieu teh nanakeun yen rombongan Banteng Karangkeng teh kacida cenah dipikasieun dipi ka gigis dipimpin ku Si Bogel. Anu memang para wargi Si Bogel ayeuna elmu panemu jampe pamakena parantos kacida luhurna. Atuh geus ngaluhuran elmu bapana Ki Jaladri nu parantos mulih ka Jatimulang ka asal. Para wargi sadaya malah mah teu da. Guguruna ge tuluy-tuluyan Si Bogel teh. Jur jadi musuh satru kabuyutan teu aya sanesnya teh dulur sainung. Dulur sainung anu katelah Si Gombrang. Kumaha ieu teh terasna dongeng para wargi sadaya mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Para wargi sadaya. Heulila sanggeus pihak goromolan Banteng Karangkeng ngejat. Ana buru duel teh jalma ti tiap-tiap imah barijil bari mawa pakarang sabedogna. Ewak oi, tong diantep tewak cenah bari ngacungkeun bedog. Kadek sirahna tuman, kadek ceuk paolot. Ih atuh geus ka mana boa ayeuna mah garongna ge tuh. Nu aya kariden cakra we tuh. Manehna tarung jeung garong. Parang teu kuateun atuh dihuru pastina oge. Cek Mang Udung nu pangheulana anyog kadinya. Uluh duduh teuing. Cing gotong bising parna. Cek Pak RT. Sawios Pak RT lah. Cakra Dewa najan bari katempona ripuh manehna embung ngariweuhkeun deungeun. Cakra Dewa terus maksakeun hudang dina kayan rumangieung tapi da teu bisa tungtung nama dipapah ku Pak RT. Ari Imas geus ngadengen nu jahat kabur teh terus kaluar ti korong dipan. Kebat nuju kaluar barang breh nempos salakina. Imas kaget jeung reuwas. Kang Cakra? Kunaon Kang? Ceuk Imas bari terus ngarangkul salakina. Teu naon Mas jamak sakieu malalaki. Ngan tetela Si Bogel kiwadi geus ngabogaan pasukan. Nyata goromolan Banteng Karangkeng dipimpin ku manehna Si Bogel. Aduh, kudu gancang di bejaan Kang Gombrang. Bisi tinakan Si Bogel leuwih judes nya pokona mah leuwih jahat tibatan bapana, leuwih galak tibatan bapana. Pak RT punten pangneangkeun pun Bapak. Tita tadi asa teu katinggal kaluar. Mangga. Pak RT kebat nuju ka pangkeng Ki Kanta barang red kebeg Pak RT ngarenjang sabab Ki Kanta geus teu bisa usik lantaran dua suku jeung leungeun katut harita para mitra. Pala baha-bahamna atau sungutna diwawalan ku wawalun sedengkeun leungeun jeung sukuna dibincang di talian. Aduh. Agan aya ku teu leungeus ari nu jahat cek RT bari terus ngalaan tali nu nalikung awakna bahkan ta. Aduh, nuhun Pak RT. Aduh awak kula meni asa digencet ye kunaon. Aduh. Ampun teuing kumaha ari anak jeung minantu kula cek Ki Kanta bari tuluy nguniang hudang. Mangga tinggal sun. Akhirna mah Ki Kanta jeung Pak RT tuluy maruru kaluar. Uluh, kunaon Aden? Cek Ki Kanta nyebutna ge ka Cakra Dewa teh ngadenkeun bari padahal Cakra Dewa teu hayangeun disebut Aden. Ye wungkul ama ni iga meni asa remek tapi da teu patos nyeri mung sabangsuna nah salira teu dikumaha-kumaha nu dimaksud teh teu ngayakeun tinakan.
ukur nalian bungkul ka ama teh, tapi nya eta sakabeh raja kaya ama nu diteuneu di lomari kabeh ludes. Beak digubug dah ku si haram jadol teh. Iya satu ama ya harta bana mah batan ka icalan nyawa, sesah pikeun dipilarina. Nya dipikir palebah dinya nama. Tapi danya eta beunang hese capek ari geus loba digubug batur. Tadina mah keur hidap modal tatahar imah. Sawios amalah sanes milik abdi panginten tempas Cakradewa. Saterusna mah sakabeh jalma nu tadina rek ngepung garong teh teu tulus, sabab geus kalabur manten garongna. Pamustunganana jalma-jalma terus marulang deui. Sedengki Kanta jeung Cakradewa katut imas terus upek ngobrolkeun kajadian nu cikeneh karandapan. Samalabah dira nu elat datang da puguh teu nyahoeun yen adina kaabusan garong terus milu ngobrol. Dadaku nama Cakradewa rek nepungan heula si Gomrang pikeun ngabejakeun hal ngeunaan kajahatan goromolan Banteng Karangkeng nu dipingpin ku si Bogel. Poe nu geus ditangtukeun Cakradewa terus miang ngajugjug ka lembur suduku. Tapi tetela di lembur duku si Gomrang subung ari pek ditanyakeun ka Ki Enon nu memang Cakradewa geus apa tur wawuheun pok dijawab kieu. Ih, puguhanana teh Jang Gomrang teh tos lami teu di lembur duku. Tapi di lembur gintung cenah mah. Ayeuna teh Jang Gomrang teh keur diwiri deui ilmu ku saurang jalma guruna Ki Jembar. Ari tempat guruna Ki Jembar ceuk beja mah di leuweung jagat karoban. Tapi ai pernah nama Ki teh acan apa? Kitunya. Nyatu poe ieu kene abdi bade teras ka lembur gintung, pati-pati teu panggih jeung Kang Gomrang ge panggih jeung ceuning si atawa Amrom lah. Nah, moal cai heula kitu ujang, cai-cai, atuh da cai mah aya. Hah, hatur nuhun Mang Enon lah. Punten we sanes waktos abdi sinang heula ka dieu. Ke sinang deui ayeuna bade teras we ieu perjogi. Ih, nya mah atuh ari teu keur sadiangkan mah. Porona mah itu inung budak rek manghaneutkeun sangu. Jalanan atuh Jang Cakra da moal lila meureun. Sawios lah bili ieu kabujeng kabengian teuing di jalan. Nya mah atuh pami kitu mah. Aki Enon antuk nama ngajurung laku. Cakradewa kebat lampahna ngajugjug ka lembur gintung. Cakradewa lumampah sorangan sawaktu aya di tengah jalan geus kitu we. Dasar Cakradewa kudu riributan deui. Harita ti hareupeun Cakradewa aya 3 urang anak buah si Bogel nyatana gerombolan Banteng Karangkeng. Gerombolan Banteng Karangkeng nu harita dilulugan ku si Jantra terus mudun muru ka lembur dukuh sabab kitu pamenta gegedugna nyaeta si Bogel. Geus apal ilaing ka lembur dukuh minta? Nya naon hese nanyakeun atuh naha? Tapi duh jiga-jiga aya jelema ka dieukeun euy. Moal salah eta jalma tas di lembur dukuh, pira urang tanyakeun ku dewek. Cek si Juminta. Bari terus lempang nabeuki digancangan. Hayang geura jonghok teu lila antara gerombolan Banteng Karangkeng jeung Cakradewa tepung, itu ieu silih pelong. Kamana euy? Lain urang dukuh maneh teh euy? Cenah Jawa sugal aya babasaan teh. Cakradewa sanajan hatena kasigeung ku caritaan Juminta. Satekah polah dijaga malara teu jadi ribut. Bener kuring mah di lembur dukuh hari kitu rek aya naon aya perlu. Cakradewa sikepna tenang pinuku kawaspadaan. Dah kabeneran euy. Mun kitu ani kanyaho jalan ka lembur dukuh. Leuwih ti nyaho malah kula beunang kasebutkeun mitra dalit jeung pangeusi lembur dukuh. Anak kitu ani ka babuh meureun ka si Gomrang nya. Si Gomrang anak si Dempak nu geus paeh ku Bahgawok. Ngadenge sobatna dihina ku deungeun kontan Cakradewa nafsu ka srog ka hareup. Tetep seukeut nemongkeun harita teh para mitra wibawa. Kula jeung si Gomrang leuwih ti wabuh. Malah geus teu asa jeung jiga rek naon ani kananyakeun si Gomrang. Nah perlu penting atawa rek boga niat teu hade? Ke. Ari teu asa jeung jiga mah maksudna dulur atawa naon? Maksud teh geus teu asa jeung jiga teh nyata si Gomrang teh musuh kula. Ari kitu rek naon nu dimaksud? Cakradewa mancing jalma nu tilu. Kitu nya. Rek naon? Atuh mun kitu mah kabeneran euy. Ari sawab kula jeung si Gomrang teh musuh. Malah satru kabuyutan disebutna ge. Ari jeung kulana mah pasualan, ngan eta pasualan teh jeung gegeden kula nu katelah si Bogel. Gerombolan Banteng Karangkeng pimpinanana si Bogel. Geus we atuh ayeuna mah ani kami luka kula. Ari bener ani ka musuh si Gomrang mah. Cek Juminta percaya yen Cakradewa musuhna si Gomrang.
Cakradewa mundur saeutik pangaruh hate nu geus teu kuat nyidem amarah awakna nepi ka ngageter. Jadi bener Andika rek ngalah si Gombrang jeung naha bener Andika komplotan si Bogel. Bener. Nah make teu bener sagala. Tah tanya we sobat dewek. Tuh Ki Gorok, ya Ki Jantra sakabehna anak buah Ki Bogel. Kurumulan banteng karangkeng atuh. Mun teu percaya mah, yuk urang datangan ke gedung kula sarta pihak Gorumulan banteng karangkeng geus kungsi ngagerjud imah jegud nu jegud di lembur naringul. Oh, jadi nu ngarebut atawa ngagarong ka imah nu dina ringul teh pihak Andika. Kurang ajar dasar garung belegung. Yeuh kula nu katelah ke Cakradewa musuh si Bogel anak si Gawok. Nya kula mitra dalit si Gombrang, jadi antara kula jeung si Gombrang lain musuh tapi sobat dalit deuleu. Cakradewa bari geus ngeserkeun dua sukuna bisi eta komplotan ngayakeun tindakan. Bener wae teu jauh ti sangkaan Cakradewa. Harita si Gorok jeung si Jantra katut si Juminta langsung ngangserog bari nyentak. Ai. Panan tadi Andika nyebutkeun musuh sia, tapi ayeuna nyebutkeun sobat dalit. Lamun kitu mah sia geus wani ngabohong ka pihak Gorumulan banteng karangkeng euy. Minta Gorok tong diadep euy podaran keur nyatuman euy. Bejadkeun huluna lah. Sok kadinya celeng hiu corela celeng tilu anak buah si Bogel langsung nutup ruang gerak Cakradewa. Nah tudak kawilang jalma-jalma luhur ajena, Cakradewa harita terus dirangseg samalah digunting ti luhur rejeung tihana. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya atuh Cakradewa dirangseg malah digunting ti luhur rejeung tihana. Ki Jantra nyarita modar sia hiu kolebat dampal suku Ki Jantra rek nyepak igalawan. Tapi para mitra celeng Cakradewa luncat. Montong luncat sia sedan, haka dia perut dewek. Ciat! Saberut Cakra si Jantra langsung nyebrutkeun peureupeuna. Tapi para mitra tetelanya si Jantra jeung si Juminta kaasup. Si Gorok anak buah si Bogel tetep dina hal ilmu silat mah masih aya sahanapeun elmuna Cakradewa. Malah dina lolongkrang nu hade Cakradewa mampu ngabuskeun tilu gerakan silat. Suku Kenca nejak iga si Jantra atau suku Katu najong gaduh Ki Juminta, sedeng kadua leungeunang ngepang sirah Ki Gorok anu nyolonong ka hareup Cakradewa. Awas, corela tik. Puguh para mitra. Harita keneh para mitra si Jantra adu nganu dua babaturanana mating jarungkel para wargi sadaya. Memang edan luar biasa ieu Cakradewa dina ngoni ngalawan tilu musuh. Sakilat hampir tekatinan ku mata dina gerakan anak kilat nakra nyerang musuh tilu tinjaloprak tiluanana. Puguh atuh sanggeus tiluanana pada ngarasakeun kumaha ajen tahapan ilmu Cakradewa. Akhirna tilu jalma nyerita kieu. Buang satia rasakeun deuleu. Berembang tilu jalma pating berembang lumpat di hareupeun Cakradewa ibarat nu balap wae. Cakradewa anggur ngajengjen. Garelo sia. Sugan teh nyebut rasakeun derek nyerang. Baduel deh. Borot ciat jiga nu heueuh. Rek narajang boro geus siap aing rek mapak, aing ciat rek maburnya. Baduel teh. Dasar sarua jeung guruna, Cakradewa nyerenge. Sanggeus tetelan nu jahat kalabur Cakradewa tuluy lumampah deui ngajugjug ka lembur gintung. Panon poe sumorot di belah wetan, beng ras tanggara geus datang. Apun para mitra caang geus ka tanggara geus datang mere caang ka sakumna insan nu kumelip di alam kumelendang di alam dunya. Manuk recet di sarada mapag sang surya. Atuh para mitra nu karek derek datang sasatoan nu sok liar ti beurang mimiti kalencar pikeun neangan hakaneun sewang-sewangan. Di tempat Ki Buyut Cakrabuana mangsa eta si Gombrang jiwana keur dipeuseuh luar jero. Buyut Cakrabuana, Ki Buyut Cakrabuana mun ditilik tina lahir memang katempona estuning mata kuatir. Awak begang panon celong tapi satu kangen awak begang panon celong. Ki Buyut Cakrabuana nyidem kakuatan nu teu bisa dianggap remeh. Samalah jigana geus moal aya jalma anu babanan ka Ki Buyut Cakrabuana. Moal aya jalma anu sabama wani ngalawan Buyut Cakrabuana. Kajaba Mbah Gantarang anu matuh di Guha Karang. Nu saimbang mah sababad. Ki Buyut Cakrabuana poe eta keur ngawirid ilmu ka si Gombrang.
Deulila Ki Buyut Cakrabuana kedah carita. Gomrang, anika aya di tempat kula geus nincak ka 3 bulan. Samalah anika tetelah hiji jalma nu bener-bener pangwaris ilmu kula. Bulan kamari anika geus nyangking ilmu Bayu Bajra. Eta ilmu gunana pikeun nyapu awak musuh. Bayu hartina angin jadi upama anika nyang hareupan lawan anu jaya, musuh anu pamuk, mangka pikeun ngalawanan nyaeta ku ilmu Bayu Bajra. Bayu sewu hartina nyaeta banyu sewu cenah banyu teh cai. Ai sewu teh 1000 atawa loba leuwih ti hiji. Jadi ibarat cai nu loba sedengkeun loba teu bisa diitung ku wilangan. Sabab ngitung lobana cai moal aya nu bisa kazabat zat illahi robi. Katilu aji tapak geni sakti, sesebutan tina tapak eta urut, sedengkeun geni dina harti seuneu sakti kuat gagah sakti mandraguna. Kaep kaopat ilmu jagat rebah. Eta ilmu bisa ngancurkeun anu jadi musuh. Sedeng pamungkas tina sakabeh ilmu nyaeta nu disebut ilmu Pancabria. Sarining tunggal, tapi entang tuna oge eta ilmu moal bisa sakabeh katampa saeutik-saeutik heula. Bulan kamari anika geus neuleuman ilmu Bayu Bajra, bulan kadua geus neuleuman ilmu Bayu Sibu, sedengkeun ilmu katilu nu disebut tapak geni sakti tah ayeuna anika keur neuleuman ilmu jagat rebah. Oma dina neuleuman eta ilmu masing kuat ku gogoda jeung rongrongan kaharti. Ku kahartos ki. Syukur lamun kaharti mah. Mangka peuting ayeuna anika bakal ngalaman rupa-rupa kajadian. Gomrang, yuk ayeuna urang pindah tempat. Ceuk Ki Buyut Cakrabuana anu ngan sajorelat dirimna geus niles tina teutepan si Gomrang. Ki Buyut Cakra mangkelana tuh Ki ninggalkeun uing atuh. Keur atuturkeun we ku anika gunakeun ilmu pangrasa. Hayo gancang. Si Gomrang tuluy nyekeutkeun panca indrana. Tetela Ki Buyut Cakrabuana geus aya di tempat nu jauh. Ku kituna jorelat celeng si Gomrang langsung ngajorelat. Celeng-celegedeg si Gomrang geus mancuh di tempat datangna sora. Di mana tuh? Aki teh. Pangrasa aki teh. Uing. Sugar wae ampura kita. Keun bae kula ge geus ngamaklum Gomrang. Tah ayeuna tuturkeun awak kula. Ceuk Ki Buyut Cakrabuana sora aya di meh kaler. Atuh si Gomrang geus teu ham-ham deui corelat caul celegedeg si Gomrang geus nangtung pancu. Di lebah datangna sora tapi tetep sanajan si Gomrang anjau ka eta tempat. Ki Buyut Cakrabuana tetep teu panggih bae. Aing mah dudag ka dieu aya di ditu, dudag ka ditu aya di dieu. Pusing aya ieu. Dudag di kidul aya di kaler. Dudag di kaler teu kapanggih. Aduh, di mana atuh Ki? Kumaha Ki? Ulah leutik hate Gomrang. Kula mah teu jauh ti anika sok keur atuturkeun. Kula aya di dieu, ieu di beulah kulon. Ceuk sora Ki Buyut Cakrabuana. Tetela geus aya di tebeh kula. Para mitra kaum dang. Harita si Gomrang teu talangke corelat celeng si Gomrang langsung ngajuralikeun awak clek nincak lemah. Red ka kenca red ka katuhu terus muterkeun sapasang panona. Ana breh katempo Ki Buyut Cakrabuana keur nangtung dina sisi gawir anu nangtawi. Gomrang, di ieu tempat anika neuleuman ilmu jagat rebah. Ngan moal ayeuna sabab poe masih keneh beurang kege suruh panon poe di mana panon poe geus nyulusup ka sahanapeun gunung. Mangka anika bakal narima ilmu jagat rebah. Ayeuna mah itung-itung ujian awak anika ku kula baris di tarajang. Awas Gomrang, sing iatna curalit celeng siuk Ki Buyut Cakrabuana. Langsung narajang ka si Gomrang, puguh si Gomrang kaget jeung reuwas. Barang dirina digempur ku Ki Buyut Cakrabuana. Aduh, nyahonan Ki? Heula Ki. Jeung si Gomrang ngajeleng ka ditu ka dieu para mitra. Manehna nyingkahan jurus
jurus anu diserangkeun ka dirina. Atuh si Gombrang ngajeleng dina jurus hap-hapina, tapi nya kitu. Ki Buyut Cakrabuna terus ngobrot ka mana si Gombrang luncat. Kolebak bes Ki Buyut Cakrabuna ngabuskeun heubatan peureup. Tapi deui-deui si Gombrang jingkrak nyingkahan heubatan peureup Ki Buyut Cakrabuna. Ih, aduh, aing mah teu si Aki kejem ka uing. Ki, tong kitu Ki, nya uing kudu ngalawan ka guru. Cenapokna bari terus ngabalicet mikeun gempuran Ki Buyut Cakrabuna. Ceuk kula oge, yeuh rek ngajajal kana kalinuhungan ilmu jurus nu geus dipibana ku diri Anika. Sok geura pecahkeun jurus gelap sewu, paku bumi jeung jurus sodok paku sarta jurus batu nunggul, prak geura anu bedakeun. Ih, kitu. Aduh, suganya aduh jadi meureun uing teh. Kudu bener-bener ngagunakeun tata gerak ilmu jurus uing nya. Hade yeuh jurus kahiji sodok paku. Rakatak si Gombrang musirkeun kakuatan tanaga lapisan. Geus kitu sabrot si Gombrang ngagempur Ki Buyut Cakrabuna. Tetela jurus sodok paku estuning eueuhna naonana pikeun Ki Buyut Cakrabuna. Hehehe, nya geuning jurus sodok paku teh. Beutekeun nya ka awak kula mah Gombrang. Uing teu ngarti bah. Ngagunakeun jurus naon atuh ari Ki Buyut? Kula mah mentakeun jurus banyu sewu. Jadi sanajan kumaha bae jurus batur alus tetep di mana keuna kana awak kula. Eta jurus bakal bantrok jeung ieu ayana cai. Jadi kate teu ari sabab ibarat nyeungeul cai, aya rasa keuna tapi poos. Nah, sok pecahkeun jurus gelap sewu. Duh, hade lah. Sawas, siat. Celeng sabrut awak si Gombrang langsung. Metakeun leungeun kenca jeung katuhu maksud rek ngababan. Nyaeta ngambat jurus gelap sewu. Dua dampalengan si Gombrang geus nepi ka hideung tanda nyidem kakuatan. Hebat jurus gelap sewu maneh Gombrang. Tepi ka puncakna ilmu teh aduh. Tapi tetep disanghareupan ku jurus tapak geni sakti eta jurus moal aya pangaruhna. Ari sabab panas bantrok jeung panas tah geura ayeuna mah. Ayeuna kula rek narajang ka Anika mangka Anika kudu metakeun jurus batu nunggul. Sok siap, ciat. Ki Buyut Cakrabuna harita sakolebat jirimna geus narajang ka si Gombrang. Siuk kawa gempuran anu kabilang cepet ngarah ka awak si Gombrang. Si Gombrang gancang metakeun jurus batu nunggulna. Akibatna hebat pramitra. Awak si Gombrang sawaktukeun aku tenggelan Ki Buyut Cakrabuna dina jurus tapak geni sakti. Awak si Gombrang teu kuat saterusna ngarempeyak lir batu digebot ku martil besi. Siuk kejeret. Dua tak-tak si Gombrang keuna ku tenggelan Ki Buyut Cakrabuna. Aduh, si Gombrang awakna ngarempeyak terus ngagoak saharita keneh. Teuing Aki, loh. Uing ni dadak lar ka uing. Uing teu bisa nahan getaran kekuatan ilmu batin Aki. Karasa awak uing mun asa digebot ku halu besi aduh. Tega Aki subuk buyut ka uing. Gombrang kula teh teu ngagunakeun sagemlengna jurus teh euy. Tapi saukur make tanaga lapisan saparapatna ge henteu. Hampura we awak kula Gombrang. Cek Ki Buyut Cakrabuna bari terus muruh ka si Gombrang nu can bisa ngajaga di tangtunganana. Waras waluya. Asal waras kudu waras, asal waluya kudu waluya. Cager maneh Gombrang. Cek Ki Buyut Cakrabuna bari terus nepak dua tak-tak si Gombrang. Tetela Ki Buyut Cakrabuna teh lain ukur pinuh ku ilmu-ilmu wungku tapi sayaga jeung pangjinglarna. Kumaha karasana awak Anika Gombrang. Hebat Cek karasa neon-neon Ki. Edun sugan mah mah. Aduh hebat Ki Buyut jigana. Wah anu hebat ilmu kajaba ilmu Ki Buyut yuh. Mun dijual ka kota ilmu kieu Edun mun ki. Nyageurkeun ukur di kitu cager. Wah, pasti ngantri anu boga panyakit teh moal gading jaman penyakit zaman ayeuna teh ya. Aya penyakit mah, aya penyakit darah tinggi, penyakit lumpuh, wah, penyakit stres jeung rupa deui. Sugan mah diusap ku si Aki cager meureun. Geus ngantri we meureun uing teh nu ngarcis. Cek si Gombrang kalakah heureuy. Montong loba heureuy sia Gombrang lain waktuna heureuy deuleu. Pokona mah Gombrang ulah salahnya ngucap sakabeh jalma eueuh nu jago, iwa tetep nu jago mah nu sakabeh disembah ku urang nyaeta
anu nyiptakeun urang sakeumna satungkep ning langit satangkarak ning jagat angin anjeunna anu nyiptakeun nyatana Allah azza wa jalla da geus ayeuna mah andika reureuh heula sabari ngadago surupna panon poe cek Ki Buyut Cakrabuana nungan sakolepat jirimna geus eueuh tina teutepan si Gomrang. Para mitra kaum dangu harita barang ningali kaayaan kitu si Gomrang tuluy nyarita kewe ilmu euy aduh cikene mah patan uing heuh ditareureuk ge cenah surupan poe teu leuman ilmu las jiga ngukut ilmu halimunan euy aduh atau memang ilmu bisa ngaleungit gitu aduh bahagia pikeun uing mun boga ilmu ngaleungit wih uing rek ngadatangan ka tiap warung we dijeg datang ka warung langsung aduh aing mah heueuh aduh pokona mah pokoknya pesen sarung sakodi tempo mayar les leungit ih aduh wanoja nu geulis ku aing aduh si aing nya anjing lilis ya wani lilis tu si bawa ku aing cek si Gomrang mimiti datang heureuyna wali jabah jeung tinekanan andika boga niat kodor mah Gomrang cek si Gomrang kaget jeung rebos ih dulu eta hampura ki aduh lain omongnya omong bohong sih yang ngomong ini hati aduh keur naon-naon teu boga ilmu nulung dipake teu bener mah mending segala bisa bari dipake nulung ka batur kitu maksud tadi uing teh ngan salah poke kitu cek si Gomrang sasadu dina kasalahan ucapna geus kitu masih Gomrang terus gegelehean maklum tas capek teu karasa sanajan diluhureun jukutkeun leuweung ge si Gomrang tuluy sare mangsa waktu tuluy maju poe terus nyerelek wanci mimiti ganti mangsa beurang geus rek diganti ku mangsa wanci peuting sora tongeret geus atra disada sasatuan peuting nu aya di leuweung geus tembong barijil tetela para wargi sanajan leuweung tempat Ki Buyut Cakrabuana geuman taya sato galak hiji gen wani ngaganggu ka jiwa si Gomrang pamustunganana reup kaayaan di eta tempat poek lantaran kahieuman ku kakayaan nu galede kakayon anu gede jarangkung gede si Gomrang lilir-lilir lantaran kalilirkeun ku ayana sato nu ngarayap kana awakna bari ngorejat gehel sia aduh aing ngarayap kana suku ieu duluan nya poek mongkleng buta rata ih nya make buta rata heueuh aya mun eta buta ayeuna buta baheula heueuh jeung buta yang akan datang mun kitu cek si Gomrang sakitu kaayaan poek teh teu boleh loba heureuy naon bedana buta baheula jeung buta ayeuna katut buta nu baris datang Gomrang cenah jol ayeuna ih kehel ing mun reungas ewas sugan ge urung ngadengeun ih goreng teh ieu kitu eta mah sun heureuy uing we sun kitu ieu teu pangna wani ngucapkeun ge wani jeung ngajawabnya meureun nyaon buta baheula jeung buta engke nu baris datang ceuk Ki Buyut Cakrabuana bari neuteup ka si Gomrang tuluy tungkul nya eta kieu ya buta diselakeun mah nya ieu ge ceuk lingran uing atuh bodoh kitu ari buta teh meureun sesebutan jalma gede mun ceuk basa jimna mah raksasa meureun baheula nya ku uing karana pan ayeuna pan loba kabedakeun cenah ki buta teh kabeukina daging jalma sok ngadaharan getih jalma tah ari buta anu bakal datang mah nyata henteu beukieun kana daging jalma teh tapi beukieuna teh kana kesang jalma asal seubeuh aing teu deungeun asal mutik-tik diri pribadi ka jeung batur kitu tah meureun buta anu bakal datang mah kitu ki pinter maneh Gomrang sok sanajan lain kitu tapi bisa narawang ka hareup da memang bakal kitu kajadianana Gomrang geura ka hareup nama ieu jalma zaman bakal loba kaributan nu leuwih ti zaman urang ayeuna jalma bakal parebut kakayaan silih sigeng alatan wates lahan silih dupang alatan raja kaya silih bintih alatan pokona mah naon we silih beubeutkeun harga lantaran mudag dunya jeung loba deui kajadian ku urang moal kaalaman engke ka hareup mah leuwih kajem hirup teh deui ceuk Ki Buyut Cakrabuana mugi-mugi we cicing tongkaran apaan we ku anak incu imah kieu katut seueuh siwi tatrasuna kitu moal bisa disingkahan deui Gomrang moal bisa disingkahan sabab uga moal bisa dipungpang deui tah geus heula
nama peting ieu Andika kudu neuleman Aji Jagatreba. Di mana kita tempat? Tuturkeun kaula, cek Ki Boyo Cakrabuana terus lempang nuju ka hiji guha nu poek turun nyang karadong. Geus anyog reg Ki Boyo Cakrabuana ngarandeun. Aduh, nya ingu yo. Aduh di dieu ki. Tah, di guha ieu Andika digembleng Aji Jagatreba gomra. Sok gancang abus awak maneh mangka tong make pakaian sanajan sesepir. Kumaha saki? Era benci wih. Cepugu deui. Wih masih nasi diperkosa. Sieu masih hayang nempapan maneh teh hayang meunang ilmu. Kudu bulucun. Era wih mah. Ieu kamanakeun? Naon sia kamanakeun? Heuh. Sia masuk loba teuing ngomong eueuh saha di dieu mah deui. Wayahna demi cita-cita Andika neuleman ilmu Jagatreba. Geus kitu mah baragadal si Gombrang ngalaan sakabeh pakaianana. Sok luncat Andika ka nya guha, luncat. Maka Andika bakal ngarasakeun kumaha rasana gempuran tina ilmu Jagatreba. Uing luncat, heup, cet. Celeng si Gombrang luncat kana liang guha nu nyangkar daong poe. Bareng jeung luncatna awak si Gombrang kana eta liang guha, gelebug angin ngadak-ngadak ngagelebug. Tatangkalan harita pating saleor di eta tempat karasa bet asa inggeun. Cungungong ajag babaung lir peuting eta setan marijah rek ngagoda ka insan nu keur berjuang. Awak si Gombrang satu tas luncat ka jero liang guha, awakna terus limbung kasedot ku kakuatan gaib. Waduh, malah lila-lila eta guha tebet jiga nunutu. Malah akhirna masih Gombrang terus teu inget di bumi alam. Kaayaan tempat anu sing sarwa aheng pikeun jiwa si Gombrang harita. Malah kawilang tempat anu moal aya di alamna. Si Gombrang cek rarasaan nabet aya di hiji tempat nu can pernah karanapan ku dirina. Sabot si Gombrang keur hulang-hulang. Dina tetempoan bet aya saurang jalma nu pakean sing sarwa bodas. Malah teu lila eta jalma nu katempona ku si Gombrang betuluy nyarita. Anjeun kudu kuat jeung tabah dina neuleman ilmu Jagatreba. Masing kuat. Les eta jirim teh para mitra ngiles, malah sorana ge ngiles. Teu ku si Gombrang katempo dina tetempoan di eta tempat bet aya Ningsih. Ningsih keur digulang gaper ku si Bogel musuhna. Malah ceuk rarasaan si Gombrang Ningsih jejeritan lantaran Ningsih rek dipaksa pirusa kudu daek ngalayanan nafsuna si Bogel. Nadi setan, Nadi selepaskeun awak aing sia lepaskeun. Aduh. Dan Gombrang tulungan abdi Kang. Tulungan ya abdi Kang. Cek Ningsih katempo ku si Gombrang. Si Gombrang ngesang awakna ngagugu hate hayang kumaha boa ka si Bogel. Tapi si Gombrang lir ibarat aya nu ngenyet ku kekuatan gaib. Malar kuat nahan gogoda. Akhirna les jirim Ningsih jeung si Bogel ngiles. Janggelek dina tetempoan si Gombrang indungna keur dipaksa kubah gawo. Harumlah. Wayahna penting ieu anjeun kudu jadi milik Akang. Sok tong abang Kang. Hayo. Cek dina tetempoan si Gombrang. Tapi tetela si Gombrang bisa nahan godaan. Pamustunganana les eta dua jirim teh ngiles. Teu lila jol aya saurang wanoja geulis lir bidadari muru ngadeuketan ka si Gombrang. Bet edas eta wanoja geulis teh teu pisan make pakaian estuning bulucun. Dina tetempoan si Gombrang eta wanoja nu geulis terus ngagalentoran awak si Gombrang. Tapi si Gombrang awak nelir nu mati ngadeg. Borora aya geteran teu usik-usik acan. Les wanoja mamalihan ngiles jangelek tangtungan jirim pikasieun. Panon bolotot irung namru ceulir bing ngeletah ngelel. Ari huntu rangeteng seukeut rek nyetrok awak si Gombrang. Tapi untung si Gombrang kuat dinanahan gogoda. Saterusna maloba gogoda ka awak si Gombrang. Teu karasa wanci peuting geus kaganti deui ku datangna mangsa beurang. Sawaktu peuting ngagayuh ka subuh liang guha nu katempo ku si Gombrang nutup tetela betrebah. Malah mah teu jiga tas nutup. Dina mangsa si Gombrang keur diuk jol aya saurang jelema nu mangsa ti heula datang ceuk sawangan na kieu. Geus cukup tong lila teuing, cukup Andika Gombrang cukup.
cenapokna bari terus najong awak si Gomrang. Si Gomrang tijongklok meneran kana lebah awak jelema ari dak keuna ai korejat. Si Gomrang nutup pisan make baju teh ngorejat bari terus luak lieu. Uing tebet ngimpi kitu tadi. Cetempoan nu sarwa enah ayeuna ngiles eueuh. Ayuh. Nu aya karinyang kredong liang buha we tur meuni heureun kieu. Jeung eungap deui. Cek si Gomrang bari terus tangga. Gomrang gerahanya petakeun ilmu hampang raga awak Andika. Cek eta sora tayalian Ki Buyut Cakrabuana. Si Gomrang teu baha dek ngejaul awak si Gomrang melenting terus ngajaul. Corelat celegedeg si Gomrang geus mancuh deui para mitra dina beungeut eta guha. Pake apa pakean Andika teh Gomrang. Teu baha rap si Gomrang make di papakean. Aduh, ngan wing. Geus kieu kumaha ki? Ayeuna urang balik ka tempat akula. Hayu tuturkeun. Akhirna maduanana ngajugjug ka guha sedong. Si awat-awat nu aya di alas jagat karoban. Sanggeus datang ka jero guha sedong si awat-awat Ki Buyut Cakrabuana terus kedah cari. Para wargi kaum dangu, sanggeus datang ka jero guha sedong si awat-awat Ki Buyut Cakrabuana terus kedah carita. Gomrang Andika lulus tina neuleuman ilmu jagat rebah. Daku sabab kagok mangka sampurnakeun sakabeh jurus-jurus nu ku kaula diwiridkeun. Nyaeta ku ilmu jurus pamungkas Pancabraja Sarining Tunggal. Tah kitu kumaha sanggup keneh pikeun ngalaman ujian? Sanggup lah. Syukur mun sanggup keneh mah sok ayeuna mah geurareureuh. Mun hayang barang dahar pikeun ngajaga kakuatan awak sangkan teu leuleus teuing kok. Teangan hakana nu aya di leuweung kaya ning bongborosan, pupucukan jeung sajabana ti eta. Cek Ki Buyut Cakrabuana. Saterusna mah dua jalma guru jeung murid rareureuh sabari ngadago waktu datang na peuting. Tuna heula kayan si Gomrang kiwari guar lampah pia kayan si Bogel. Si Bogel nu kiwari estu ninggeus kacidang ngagalaksakna ka tiap lembur. Poe eta si Bogel jeung baturna geus aya di tempat nyingkur di leuweung alas karangkeng. Si Bogel muterkeun paneuteub ka sakabeh nu aya di eta tempat. Teu dilapok si Bogel kedal carita. Jendra, nah bener si laing poe mangkukna bantrok kakuatan jeung ngaran si Cakradewa sarta Andika sakabehna malabur. Cek si Bogel bari muterkeun paneuteubna ka sakabeh anak buahna nu keur tarungkul. Leres Ki Bogel, samalama cenah si Cakradewa rek kalmur gantung. Lain gantung sia gintung bereblegog. Sumud da eta gintung sun. Cenah bade nepengan si Romlah kitu sareng si Ningsih. Wah. Jadi benernya si Romlah jeung si Ningsih aya di lemur gintung. Anak itu urang ulah cicingan euy jorag ka lemur gintung. Podaran sakabeh pangisi lemur gintung. Cenah aya si Jemar moal sabaraha ka dijayana. Hayo peuting ke. Pih pokona. Peuting ke pihak barisan banteng karangkeng kudu geus aya di lemur gintung. Kula rek minta terang-terangan ka si Romlah yen lahan jeung imah nu aya di lemur dukuh tetep hak milik mutlak dewek salaku anak bah gabok. Tapi tantuna ge Andika mian ti heula sedengkeun dewek engke padeuli sabab dewek rek ngalongoh ke pamajikan euy. Mong eta ai Ki Bogel kudu aya tukangeun kuring sakabehna. Pokona mah sedengkeun kuring teu bisa naon sakabeh sedengkeun nu pinunyul pan. Mana teu aya deui pimpinan bungkul kumaha ieu teh. Oh, jadi kitu maksud ilaing hayang dibarengan ku dewek. Nya itu pokona mah mun teu dibarengan mah aduh. Soak pokona mah lah. Dewek pasti bakal nuturkeun. Tah ayeuna jung heula Mariang. Sakedeung Dewan Cibeurang bakal kaganti ku peuting. Sabot ngadago datangna peuting, ku leumpang bari sasambeul. Oh, jadi kitunya kuring teu heula terus Ki Bogel tukang Bogel nuturkeun di tukang. Heuh, jig euy. Saterus nama gorombolan banteng karangkeng miang rek ngajugjug ka lemur gintung ngajorag ka Nimas Romlah jeung Ningsih katut Ki Jemar. Nurutkeun beja si Gomrang kiwari keur ngulik aji pangarti. Pokona mah Gomrang moal mapakan aing sia Gomrang sanajan sia guru ilmu kanu linuhung. Moal mapakan guru aing Mbah Gantarang moal aya sasamana deuleu.
aing bakal numpurkeun sakabe para jawara jeung aing tetep rek mentalahan ditinggal bapa aing tapi mangke dago dina poe nu hade lebar temenan imah anu sakitu weweg jeung tohagana lahan nu sakitu loba jeung loba pepelaka nu kudu dicekel ku sia mangka dewek ayeuna geus rek boga turunan lebar mun teu direbut deui rasakeun sia gobrang ulah ngeunah-ngeunah sia tumanina rasakeun sia pangwales ti kedewek deui cek si boge jadugna gorombolan banteng karangke geus kitu masih boge terus kaluar ti leuweung karangke ngajugjug ka lemur bubulak hari urang lemur bubulak lain teu hayang nangkep si boge nu nyata jadugna rampong tapi nya eta tong boronewak sabab can bukti si boge tukang ngarampong eta ge memang sakabe pangeus lemur bubulak geus ngadenge yen nu ngaran boge ngarupakeun garong kahot tapi dari pikeun pangeus lemur bubulak mah teuing teu nyangka mun si boge kasebut jadug rampong jadi can aya bukti-bukti anu nyurigakeun pihak pangeus lemur bubulak atuh da teu rek nyangka kumaha kahiji nu jadi RT bubulak Kidur Bala ditambah ku katerangan Sari Puspa yen netelakeun salakina lain rampong katambah ku rengkak paripola Kidur Bala ngoni ngajalankeun pancen ti KRT-an Luyu jeung Kahayang Balarea kirawan cika sorenakeun si bogel geus datang ka lemur bubulak barang Jawa temong Sari Puspa geus lahir keur mamangku oro jabang bayi nu lahir tina wetengan Sari Puspa nyatana orok awewe tapi boh Sari Puspa boh Kidur Bala pon kitu deui si bogel kadatangan insan anyar teh buah tina lampah dirina ngarasa sugema maksudna barang eta apikeun si boge es nuning temong nyaah ka orok Sari Puspa barang anyog kadeukeuteun Sari Puspa pok si bogel kedah carita bari gek diuk gigireunana ngaso heula para wargi maksana mah sok sanajan anakna aweweh teu geuleuh kitu henteu cecep teu geuleuh malah nyaah ka bina-bina sedengkeun cita-citana mah yang anak lalaki gitu maksudna sakumaha nu kauninga para wargi sadaya barang anyog kadeukeuteun Sari Puspa atuh si bogel kedah carita bari dayok gigireunana geus sabaraha bulan ieu teu ka Bandungan nyaho-nyaho geus modal we awewe di keur geulis teh montok geulis ngarah ka inu mun montok ngarah ka bapa cek si bogel neuteub antep ka orok anu dipangku ku Sari Puspa nyatana indungna maeroh nu kakara beres wapopolah gentak ngajawab nya meureun sini mas kakara nincak 4 bulan lahir geus capek tanggeura ciluk ba ning nang ning nang ning ning nang ning ning nang ih tret kan ning alah ya ning nang ning cek maeroh bubuhan ka incu atuh tambahnya ahna budak orok diheureyan ku ninina ngabelenyeh es tumatak pikaresepeun pokona mah wiat heula tuh malah abdi bade mereyugikeun yeuh tuangeun kangge yeuh pokona mah naon teh wiatkeun ka mah dinya sumuhun mah tuh ngawiatnya Kang Boge bade tuang oh atuh kemana Bahadur Bala cek si Boge siga nu heueuh kalamas kelemes ya patuh ka dieu eta orok dipasrahkeun ka maeroh saterusna si Boge jeung Sari Puspa terus dalahar ai abah mah anu ka kebon panginten da tadi nyangemkeun hayang lalap cenah tembah Sari Puspa bari dolewak nyoel sambal ku terongor waduh olahan saha mending ngeunah kieu cek si Bogel bari belewak ngahuapkeun sangu nu geus dikeupel-keupel nya olahan sadeui atuh sanes kenging jisim abdi mah waduh nya ani boga pamajikan teh hakang mambunga sanyamel kieu paingan mani pelem mari beunang Syarif jeung samana ge PED cenah cekolot mah mun wanoja ngeunah nyamelna sok ngeunah pokona malah aduh pokona mah mun nyamelna ngeunah sok ngeunah dina samalna mun wanoja alus ngakeuna sok alus dina keuna Kang Bobel mari nya muji teh matak tinga ieu motokonya moto matak ieu laliar tumila Sari Puspa imut leleb bekas si Bogel atuh puguh si Bogel kuat ka kumeta tetela geulis pamajikan aing dibandingkeun jeung Siningsih asa sarua Siningsih menang danga beungeutna ngadaun seureuk hari pamajikan aing sarua malah aya leuwihna tapi panasaran mun diri aing teu nyungsih heula Siningsih sabab sawangan baheula teu boleh nemongan waktu Siningsih aya dipanggeng Imah Si Jemar aing can kungsi bisa aduh
pokok nama can kungsi aing bisa nyorang hirup nyorang awakna keunsia kunaon ngalamun we Kang Sari Puspa ngagebah henteu sarindo eta usah malam gilada cenapokna bari siga nu gugup bari sumeha geus beres dahar terus Paris Puspa ngarawatan deui orokna keuni kumaha meresan majang bogel cek mah eroh bari terus meresan urut dahar anakna teu karasa nyerelekna poe wah maju waktu ngarayap mangsa beurang geus diganti ku datangna wan Cipeuting Sari Puspa nu geus aya di pangkeng turkeurem marene orok harita rada ngised awakna satu tas si bogel aya gigireunana menitos nyeret menitos sayang kumaha boa sabar heula tuh Kang kasih sieun heula tuh karunya keur ngagenyol ieu meni rampus enena kumaha mun ngadat nya sabar lah antukna si bogel teu bisa maksakeun kahayang batin para wargi kaum dang sanggeus rada lila sakumaha biasa geus rumah tangga sok ngajalankeun kawajiban hawa peuting beuki manjing sorat ciang-ciang jeung cari cangkas estuning mapaesan peuting nu jempling si bogel tina sarena lilir terus hudang red ka pamajikan keur ngagebra red ka anakna sarua tibra katayep si bogel leumpang reket muka panto berai muka katayep leumpang geus aya di lebah lawang panto kaluar jen ngajengjen terus aya ngabedoa tulak reket panto ditarik berai muka jerut si bogel turun sanggeus panto ditutupkeun kalayan rapih corelat celeng kerles tangtungan si bogel geus nyiles ditereuy ku beleg-begna peuting kebat si bogel rek nyusul anak buahna nu tadi beurang anak buahna geus mariang sanajan pamajikan tetela geulisna teu eleh ku Siningsih hate tetep panasaran muncan ngarasa can nyorang awak Siningsih bagian Ningsih ye Kang bogel ye meureun geus lila nikah teu diwajiban ku salaki nikah da eueuhnya cek si bogel terus luluncatan dina gerak nu gancang sakoteap si bogel geus anyog ka tepi wiring lemur gintung di eta tempat geus aya jalma limaan nyaeta anak buah si bogel nu saratia jorelat jeleng harita celegedeg si bogel estuning teu kanyahoan datangna joal geus aya di hareupeun sakabeh anak buah gorombolan banteng karae hampura dewek euy elat euy cenapokna atuh puguh kuning ngadago-dago pokona mah bari ngadago mangsa simpena lemur aduh iya nyan buni ieu pokona mah ieu pokona mah keke naha rek tuluy ka imah nu rek diranyah poe ieu peuting ieu supaya gampang ieu nyieun tempatna cek si jantra ayeuna mah kieu euy urang tong ngayakeun panggarongan ari sabab rezeki urang masih loba tapi ayeuna urang ngageumpeurkeun pangisi lemur gintung ai maksud urang kudu ngaduruk hiji suhunan imah euy mangke tidinya sakabeh pangisi lemur bakal keluar bakal mareuman seuneu tadi mana sakabeh pangisi lemur keluar dewek rek ambus ka imah si Jembar panasaran ku Siningsih pamajikan si Gomrang euy kitu euy sok laksanakeun cek si bogel ngabagi pancen atuh geus kitu mah harita anak buah si bogel terus muru ka jero lemur gintung tuh katenyo euy ti dieu aya bangunan imah nu nengang ti imah nu sejen kop imah eta duduruk kajen teuing aya eusian nu penting hasil macikeuh lawan sok kanjang laksanakeun para mitra sadaya sigana para wargi kalakuan manehna sarua jeung kalakuan bapana baheula waktu rek maling nyaeta para wargi sadaya Nyiningsih teh para wargi kaum dangu ayeuna dilaksanakeun ku anak para wargi kaum dangu akhirna mah 5 urang gorombolan banteng karangkeng teh tuluy ngalaksanakeun parentah ti si bogel mimitina ngaduruk kararas saterusna eta kararas nu geus hurung ditempelkeun kana bilik eta imah atuh pugu eukeur mah bilik geus garing katamah mangsa halodo atuh seuneuna teh gancang naekna sakoteap seuneu geus naek ka luhur puguh nu boga imah ting korejat samalah harita para mitra atuh nu bisa dibawa terus dibawa keluar bari walah wah weuleuh pon kitu de budak leutik ngadengek ceuri wala tulung euy imah kami kahuruan tulung cek si Somad nu boga eta imah alah imah kaduruk aduh silahem anak si Somad terus ceurik lulumpatan atuh puguh sakabeh pangeusi lemur dukuh jadi geunyileung samalah terus kalaluar bari mawa pakarang jeung alat anu pikeun mareuman seuneu
tulungan batur imah Ki Somad gauruan tanghi Ceki Somad nu pangheulana nempok kajadian eta seuneu teu lila buru duel jalma-jalma ngaburu duel maksudna mamareuman seuneu samalah Ki Jembar ge tembong singkir rek milu mareuman seuneu ulah kaden ratayaan sok tuaran tanggal cau alung-alungkeun kana tengah seuneu cau tuaran Ceki Jembar bari dirina terus milu campuh jeung nulian seuneu beuki dieu beuki gede sorana seah silalatuna rabeng haliber kadenge sora kainu kaduruk ngatu para mitra pangpang nama sora awi kaduruk nu ngabeletok potong sedengkeun di jero imah Nyimas Romlah katut ningsih nu geus boga orok harita ku sabab kaganengan kuno gogorowokan Nyimas Romlah terus hudang bareng jeung ningsih malah orok ningsih nu pareng lalaki ngadengek ceurik seuneu nu kahuruan beuki gede samalah lambat laun mapai ka imah Ki Jembar angot Nyimas Romlah soat jeung kaget ningsih ap kadiekeun atuh si Utun si Ujangna teu geuning hadat wae geuning mangga mah ningsih tuluy mikeun orok anu umurna 6 bulan budak ari dipangku ku nini nama jep jempe barang keur ting haruleng ana corelat cileng ti luareun imah geus aya jirim anu luncat waktos nasib